Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lamun aya nu nyebat assalamualaikum teh kedah diwalar. Wajib hukumna waalaikumsalam betul. Panaing ge kitu belegu. Waalaikumsalam. Ish, teu kenging ngaheurikeun agama. Teu kenging ngaheurikeun agama. Lamun aya nu nyebat assalamualaikum teh jawabna waalaikumsalam lain haleluya. Nah saan nyebut haleluya belegu. Kabina-bina teuing waalaikumsalam. Teu meunang kitu. Waalaikumsalam kumaha we belegu tah eta leres. Jurig budak meureun nya. Aya naon ieu teh? Urang teh ayeuna teh nyaeta ngadaguan dunungan nyaeta rek mencit jelema. Hah? Rek mencit jelema. Alhamdulillah aya teu parantos araring syap mah. Aya tos puasa mah kitu kedah insyap. Teu nyamung. Wah gitu deh. Nuhun, mudik ka mana salira? Lain mudik. Rek maehan jelema. Oh, ya itu boga lemur matong mudik atuh biasa we. Yurik. Dasar bolot cima belegu lan belegu bolot. Oh, nu leres. Naon? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak maneh maot anjing. Bapak aing maot. Lain maot sia belegu. Bu. Iraha maotna. Eueuh nu modar ayi. Hah? Eueuh nu modar. Bu, cikeneh eta. Bu cikeneh kamari mangkukna ngobrol jeung abdi. Aduh, sabaraha taun yuswana? Eueuh nu modar anjing. Kabina-bina teh sia teh. Oh, atuh anom keneh sakitu mah. Aduh si Jurig. Eueuh nu modar anjing. Eueuh nu modar. Geus tong diceungceurikan ieu. Sanu nya cerikan Jurig? Kabina-bina teuing sia teh ka aing teh. Anguran mah doakeun. Mudah-mudahan arwahna nu aya di alam barzah cing aya dina katenangan cing ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Kumaha sia we ajig tah kitu ngadoa sae. Kumaha sia we belegug amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Parah begini teh. Iya. Iya, naon eta tuh? Ni sagala ditubruk. Buka tutupina. Jadi gitu bubadung siapa? Tah, itu mah bentes dibuka mah Pak. Halo. Halo. Naon cenah? Jempe. Naon sih teh? Naon? Macam mana pula lah kau? Naon? Macam mana pula pembulu tak beli itu kena sirah awak? Naon sih teh? Jeung ngomong teh kitu bebeledagan si urang mana maneh? Ku tidak mengerti awak dari Medan. Oh, di Medan? Betul. Oh, di mana Medana? Awak dari Batak. Di Batak, betul. Geus lila ya di Sunda. Hah? Geus lila ya di Sunda. Apa itu lila? Lila itu ikannya. Ada ikan mujair lila. Eta manila belegu. Oh tengartieun meureunnya. Sudah lama ada di Sunda. Hah? Sudah lama ada di Sunda. Ya kinten-kinten 3 sasi abdi ada di Sunda mah. Dijurig tanya bahasa Indonesia jawab Sunda. Saha ngaran maneh? Hah? Ngaran maneh? Nama awak? Heeh. Ujok Kumarurung.
Ucok kumarurung jeung saha di dieu sama adi awa saha butet humaregung ieu humarurung adina humaregung oh keluarga panas tiris meunya bener ari bapak maneh bapak awa siga rantang ari Inung ya siga termos ari Aki siga sia keluarga perabot dapur punya bisa bahasa Sunda sakedik sakedik jurig lain sakedik geus lila di Sunda 403 sasi ya biar di Sunda tapi meskipun awal dari Batak tapi si abang ini karena kesenian kebudayaan Sunda si abang itu resep jurig lain resep ya itu resep sabab si abang boga pemajikan ulang wilayah negara saha si Mimin oh si Mimin betul bisa kesenian Sunda ya bisa lagu Sunda kalau urusan lagu Sunda meskipun si abang dari Batak tapi si abang resep kena kesenian Sunda lagu naon si abang itu paling resep itu lagu teng teng ing eng teng teng ing eng sapanjang aing ngadeg sirup kakara ngadenge aya lagu teng teng ing eng kurang gaul lagu teng teng ing eng teh nu mana teng teng ing eng masa aku tidak tahu nu kumaha yang begini teng teng ing eng kunaon ngantunkeun abdi teng teuingkeun ajik lain teng teng ing eng ka mana karep sia mamajing teng teng ing eng teng teuingkeun itu teng teng ing eng geus sis lagu teng teng ing eng teh tapi awal itu paling resep itu lagu cangkurileng naon cangkurileng nu kumaha cangkurileng entrep dina cangkurileng si belagu cangkurileng entrep dina dahan kai lain dina cangkurileng bilegu kau lamun kainya dituarek entrep dina naon ini dina cangkurileng deui cangkurileng kan orangnya jujur cangkurileng mah entrepna dina cangkurileng deui lamun cangkurileng entrep dina entok dilodok oh bener euy terus lagu naon tong lagu ieu sia mah tong lagu naon tong lagu Sunda lagu dangdut nah kalau urusan lagu dangdut si abang orangnya bisa mana kecil lagu naon si abang itu paling resep itu lagu kopi dangdut betul bisa mana kecil nah kopi dangdut supaya bapak hajat ngerti bere kopi ke bapak dalam nggak usah tadi oke dengan panayakan tidak ngerti mere kopi ke dalang sok kopi dangdut oke nayaga asa kurang kompak nayaga yo tukang goong tidak yo-yoan nayaga kurang kompak nayaga lain pane bebenyit ikut-ikutan itu bebenyit bebenyit belagu lain bebenyit kumaha mun kaituna jadi bebekeun nayaga nah itu kompak naon ya kompak jempena oke I want to sing kopi dangdut siabang rek ngalagu kopi dangdut amin ya Allah ya rabbal alamin amin saya doa teta dinyam budek ini orang budek gaji lain budek nu kumaha kopi dangdut teh 1 2 3 4
Api asmara yang dahulu pernah membara semakin lama bagai ciuman yang pertama. Detak jantungku seakan ikut irama karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. 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 Kopi dangdut mama, dah kopi dangdut ayo nama dah kopi dangdut. Gas ini siapa jadi kena jaipongan. Sorry liar liar sorry ini harobah ngomong lah. Cici ngomong deh macam mana pula lah kau. Oh salah dengek mun aing. Dengekeun heula atuh batur ngomong teh. Cici ngomong deh. Bilik gula kau. Oh salah dengek aing. Dengekeun heula batur ngomong teh meh teu ka itu na melengkung bekasnya lahan. Ning eta bisa ngomong kitu jurig. Naon? Cenah urang Batak sia teh. Ai heueuh nya euy. Dalil urang Batak aing mah di mana maeneh? Di Garajati jurig sia. Hai buru-buru saksian. Alah buru-buru sia.